Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Abah Irwan di mana we ayana. Haturan wilujeng tepang. Sareng simkuring Abah Irwan anu direncangan kumangsa Ki Arman Darmawan. Tangtosna dina acara oseng obrolan singkat eng. Aduh, amang Kang Arman. Alhamdulillah, Bah. Pangestu samangsulna, Bah. Alhamdulillah udah tecan balik-baliknya. Dina episode nu kamari ayeuna nyambung deui. Pakainya masih kene anger. Aduh, Kang Arman. Ieu teh hari perjalanan tahun banyak geus nambahan di tahun 2022 ayeuna teh. Ayeuna teh nya, Bah. Oh, Nah, kamari teh 2002 hiji, Bah. Mohon 10 dinten kapengkar 2002 hiji. Ayeuna mah kantos tahun 2022. Ayeuna tos kaping 10 langkung ayeuna teh setengah gitu. Tapi aya sababaraha hal anu matak sedih. Kunaon tah, Bah? Kok sarua di Pak Arman. Aing kuping emot katana tadi suling geuningan ya Allah Gusti. Sok emot ka lemah cahaya bi teh Kang Arman. Eta teh, Bah, teu ngahaja abi teh, Bah. Oh. Tulik teh. Kada aya we di. Dah sok janten remote gitu. Ya Allah, ayo tahun geus namahan. Carita nawe cenah urang teh kota Tasik. Carita na teh urang ka Tasik. Aduh ya Allah, Pak Arman geuningan di luar urang teh bakina nu bala. Sok sarara di Gusti katanan geuningannya di jalan-jalan protokol teh geuningan bala taku sampah tante ya Allah ya Robi Gusti teh kudu kumaha atuh kumaha diri kuring mikiran sampah kumaha Eta teh, Bah, urang mah nyimpen emutannya kumaha supados lingkungan asri, supados lingkungan teh sehat, lestari, enak dipandang gitu. Tapi kunaon gitu sanes berarti urang sok kumaha gitu kan. Nu jadi masalah teh di lemur urang nu miceuna lain lemur urang, lain warga urang. Apa? Ieu teh baraya kan mohon ramenya sababaraha dinten kapengker di kota Tasik teh kan non sloganana teh kota resik. Pandina laguna gen aya kota Tasik, kota resik, kota ditatar priangan, kota Tasik lembur kuring banjar karang pamidangan katunya eta jantan kan ari kuna mahnya lamun numutkeun kana eta semboyan kota resik ditinggal teh raoseun diangseuk meureun aduh seger matak seger terus panginten ya gitu teh geuningan dirarasakeun teh matak pokona mah enak kuduna tapi geuningan ros mah teh kumaha kasepuh ih sabaraha dianggap sareng Kang Arman teh kumaha hukumna, Bah, upami urang nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna eta mah teu adil teu ngaranna ari teu adil teh atuh dolim dolim sama dengan tanya gitu ibarat miceun runtah sanes dina tempat nya dolim berarti menang nya dosa kenging beban don ti Allah pan Gusti Allah mah pan mika cinta kana kajame-jame anu bararesi teh kena rumpu sapertos di deket urang ye di jalan Jailani anu arah bade ka Pasar Cikurubu teras pangetan di jalur 2 na belah ditu akur acan ditu pamekan di belah naon jalan anu anyar tuh nu bade ka balai kota anu cekat Polres kan eta teh balatak sampah teh da urang mah yakin atuh anu bikin sampah teh lain urang dinya abdi pangintennya, Bah, punten, Bah. Ih, dihapunten pisan ujang tina samudaya kangen kalepatan teu kenging dedeyeun teu pina pangintennya tapi lain
Aduh, kumaha maksudna? Iya, bahnya ari kasebatna urang lembur otomatis kan gaduh kewajiban teh ngajaga lingkungan. Termasuk dina perkawis sampah kebersihanana gitu nya. Terus aya eta teh tiap RT roda distribusi sampah saminggu 2 kali. Tapi ari lembur urang kok di kotoranna nu ti luar wae sanesna ieu teh ngeuwal resah tah bah cenah pamudak gadinya. Dari di tempatnya lirama urang teh entos berusaha entos laras ya panginten pamarentah gaduh tanggal waler nah eta gaduh kekuatan memang sok katingal sok rajin dibersihan saminggon 2 kali sok aya anu ngangkutan tah anu leuwih parahna deui mah Pak Arman anu teu sadar-sadar anu ngaliwat eta tah yuk atuh ayeuna mah saha wae lah nu sok meceun sampah di mana wae ti kawit ayeuna mah sing gaduh emutan jeung gaduh perasaan karunya ari cicing umpamakan di wilayah A meceun sampah di wilayah B atawa urang berenangnya ari seungitna dibawa ka imah ari kotoran dibikeun ka batur kan eta teh matak dolim we gitu raras ya Allah abi mah kieu nya Pak ari hirup makan kumaha pepelakan urang meureunan loba melak miceun babau ka batur miceun pangrujit kotor ka batur nah pasti bakal balik deui nah kitu nya simbolna rujit kotor ka hese sagala tapi panginten Pak Arman nya dina belah lebah dieu mah panginten baraya da bade kumaha ge kebersihan teh menjaga lingkungan teh kewajiban urang sadayana atau patuh minaannya bah tah magi kebersihan teh sabagian tina iman hayu panginten ka pamarentah sing langkung panginten sason-sason pamit tiasa mah Satpol PP teh nya dipelak heula we nya di palihan lokasi anu sok loba sampah jadi lamun aya sampah teh ku Satpol PP ditewak anu aya miceun sampah teh ku Satpol PP ditewak gitu terus deui naon nya langkung pamarentah ge langkung gesit panginten gitu oge salajengna ye ka baraya di mana wae ayana pepeujeun sing gaduh kasadaran tong meceun sampah di mana wae kantenan meceun sampahna di wewengkon batur tah so Pak Arman teh mah bolim kitu nya mudah-mudahan baraya kota Resik teh sing raras janten kota anu resik salamelamina dina sagala rupiah kalebat dina nguruskeun sampah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kila